Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para kiai, para satid, khusus kul qaryah sadaya. Dan hadir di naya mahfalah, mudah-mudahan marantuna ayatina kita sareng dimaksud marantuna mudah-mudahan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadratil mukarramin, para jamaah sadaya dina ieu tempat mudah-mudahan urang dihadiran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di antarana dina haul Tuan Syekh upami dietang tadi teh gitu ya. Eta maulid jeung haul saha anu pertama ngarayakeun. Berarti ahli thariqah nyata syirikti. Oh, ini tunda. Pentage eta kira-kira urang sok maulid tapi tanya sejarah ti dituna padahal eta teh anu ngabentuk hiji bentukan anu luar biasa eta ahli thariqah qadiriyah wadab sabandiyah eta syirikti. Jadi nyatu biara sadayana sampai ka urang lain. Nah di antara thariqah qadiriyah wadab sabandiyah saleresna mah ngayakeun haul jeung sajabeta sifatna kabagusan luar biasa. Namun can gaduh setempel aja. Bohong. Pas matur kan ya. Lamun kira teu boga SIM setempel ti Tuan Syekh eta kitu bae asal menang kabagusan bae yang menang barokah doang sakitu kitu deui. Tabaruk. Eta sifat tabaruk. Naon setempelna? Setempelna teh 165 eta setempelna sakitu-kituna. Lamun eta jelema geus dibeat tadi tawajuhan 165 eta teh geus disetempel ke Tuan Syekh berarti geus didaftarkeun karena buku Tuan Syekh tah ti masrik dugi ka maghrib panjang lebar jeung saja mah geus kana ulah nanyakeun naon cekel foto di mana sakitu bae tambah. Ya buku Tuan Syekh mah maleureun nyatetan anu janten muridna. Lamun janten muridna ya kebutuhan Syekh luar biasa selalu pakai orang nanggung kedua banyak eta ya satu ihsan jarang diaji kapan ku urang kadang-kadang orang mengukur iman yang Islam doang ya dina syariat benar kudu bersyariat berthariqah kudu karena syariat jeung thariqah mutalaziman itu bisa dipisahkan sebenarnya dan udah bahasa ke kadang lamun asup thariqah mah geus tawahur ilmu lah. Ya, bagi tu ngaromong nanya, terus sampai pada itu, tapi lah melibawa cak orang datar rukul bayu, walau tabakhur saja nanti tabahur ilmu lah mencanyokot di nausan thariqah, tetap karena naon, karena batiniah nanti bisa ngagarap peta antara ria ujub takabur semua jeung saja banyak karena termasuk alamul amri ya qalbi ruh sir kopi apa yang nanti patun nafas jeung kolabia moal bisa kagarap lamun eta teu dibarengan ku ada ta'alum robani cara ngaluarkeun taujuban takabur rasa aing bisa lo lain lawan apa eta termasuk urang kapan purpose kitu aing pangajina aing pangibadahna itu kang dikeun saja banyak itu panggagahna aing tapi lamun geus dididik dina anak sabandina eta jelema dina thariqah qadiriyah wal sabandina digabungkeun di antarana eta bakal kaluar paling eta urang ruhna naon ngan dina zikir teu aya tujuan anu khusus neuk diteuneun di surgana Allah sabodo neuk diteuneun di neraka Allah sabodo karena bogana itu ya. Namun di sana dia hadiran neraka itu boga Allah juga itu ada Allah doang ngeunah bae kos kang nabi naon nanti na usah anu di naon anu hadir di bodom jaya bisa atuh cocok kana stena dari dona boga da ieu dia mana ge ta eta tujuan kos kitu dia thariqah mah berjalan ke nabi naon ge Allah malaka anta maksudi wa ridhoka matlubiati li mahabbataka wa ridhoka ma'rifataka yang bisa makrifat ini dihadirkan Allah ke aing sulikeun sugi kepada nagus kita boga duit jaring senang hati mengenai Pak. Tapi kadang-kadang lepas boga duit kalau lalir hulunya. Kok mau belajar duit juga boga. Enggak lanjut kadang-kadang hulunya. Lanjut. Enggak gampang gitu. Dari pikiran dan terus semua gerak Allah Pak itu.
ya modal hati nama itu dan keholu tuan saboro semoga berat baik kalau dipikiran keserangan baik ya. Mudah-mudahan orang sadayana ieu urang manggung lamun disusun-susun di abah meureun aya nasab di dia teh di abah Haji Darsin ya. Nah, sampai datang kali Bekasi terus kali kampungen mulai dijajakan teman ada nyarah ya sebar kan mungkin eta bapak-bapak kalau tulang bageuna karunya engkau orang tuari ya lah nya terus kitu jadi bageuna bapak kalau mah ya Abah Haji Darsin begitu namun eta aya tetanggapan di lembur sawah itu bebeja ka Abah saya namun bawa nama jaipongan ya atau si negorek ini terus nasi walet nama apa sepenuhnya dongengan jelok lebon gitu ibarat simbai dan main nama hebat ilmu gitu eta bohong jeung hatina naon beduk sawaraan gitu doang saya bohong saya ka alam eta baca mudah-mudahan gitu saya sawaraan saya tuh balik deui atuh da kumaha bohong sawaraan jeung beduknya nu kana kabupaten jika baca ya kan adanya mabuk kene gitu terus mundang hujan atau angin rubuh warung panggung dah banget bukan saya gitu doang kalau ngomong belamun kualitas gitu ya enggak itu enggak masih asalnya mudah-mudahan orang sadayana ya dina khotaman qadir ya wala sabariyah memang lamun itu mah imam kata hilang tadi mah luar biasa itu pun cekak ya Pak luar biasa di situ begitu lah dan bukan setempel negara gitu ya dan di setempel ya itu mahal bayar sedikit ada polisi kan sih ya mudah ini hilang lebih baik apa nih